nu mantek dibere banjir aya naon si didinya fasayallahu amalakum geus ditegor ku Gusti Allah sababaraha kali geus terketahui tapi teu daek tobat fasayallahu Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajeun kabeh nu dipigawe ku maneh imalo basitum sadaek teh sia tapi deukeun ulah di akhirat di dunia keneh bakal katembong وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم Allah alam bumbim maradi wa akharuna lan utawi kaum kang lawan kabeh minal mutakhallifina saking kang nari-mangari kabeh murjauna iku kang den akhirkeun kabeh bilam zikalawan nganggo hamzah murjauna wa tarkilan ninggal hamzah murjauna dan tangguhkeun kabeh manan mukharuna tegese dan akhirkeun kabeh ani taubat saking tobat li amrillah kade perintah Allah bihim ing dalem akharuna bima yasha kalawan barang kang ngersakeun ya Allah kalawan imma yu'adzibu manakalane saya Allahum ing akharun biayyumitahum bila taubatin kalawan nyata ngamatikan ya Allahum ing akharuna kalawan orang tobat wa imma yatubu alaihim lan anakalane narima tobat ya Allah alaihim ing atase akharuna wallahu lan utai Gusti Allah alimun iku kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah hakimun turiku kang bijaksana bisanihi dalam dadamelan Allah bihim kalawan akhir lan utai akharun de ikhlas salasatul atuna ba'du kang tetelu kang pada perga kabeh dalam sausane rujuun nabi murad suji ki marah ibn rabi' wa ka'b malik lan ki ka'b kang putra ki malik wa hilal ibn umayyah lan ki hilal kang putra nang ki umayyah takhallafu dari mangari salasa keslan halemamu wa mailan lan condong ila daati maring senang ulan ifaqon ora leni pakwala yabdadulan ora nanasasadu ya salasa ila nabi ringkan jeung nabi sallallahu alaihi wasallam kabarihim kaya liane salasa paukifa amruhum kaden kan negakeun apa perkarane ya salasa khamsina lailatan 50 wa ajazahum nasulan hajarahum nasulan nyingkiranhu min salasa sepam manusia nuzilat hatta nuzilat taubatuhum ba'd malam-malam den turun kenapa tobat salasa ba'du dalam saus ini wukifa malah den turun kenapa tema tobat ya salasa ing dalam sausnya wukifa setelah pengakuan kaum nu tadi turun ka Kangjeng Nabi ngaku dosa akhirnya diterima pengakuan dosana ya ne diterima dosana tuluy titah sodakoh cokotlah ku Kangjeng Nabi setelah instruksi ti Gusti Allah dicanda ku Kangjeng Nabi fa akhadha sulusa amwalihim wa tasaddaqa biha wa shalli alaihi lanjutanana ieu wa qul ya'malu fasayarallahu
sayyidarallahu amalakum Muhammad bejakeun ku anjeun ka sahabat anu tadi anu manehanana teu milu perang Tabuk tapi gancang setelah Kangjeng Nabi datang sumping ti pangperangan teh gegeraan nyarumpingan Kangjeng ngaku kana berdosa anak. Nah, bejakeun Muhammad ka arajana. Atawa khitab teh linas ka seluruh manusia termasuk urang secara umum. Bejakeun Muhammad ka saantero manusia di mana bae ayana jeung iraha bae. Masya Allah, termasuk urang ge. Sakali deui bejakeun ku anjeun Muhammad khususna ka sahabat anu teu milu perang haju tobat atawa umumna manusia di mana bae ayana jeung iraha bae. Ayeuna urang bejakeun kumaha? Ya. Ya malu silakan beramal masyikum sakadaek aja. Maksudnya silakan bedek boga pagawean naon acenah endek ibadah bae mangga. Acenah abdi mah endek main koprok bae hegae. Acenah abdi mah endek nonton TV bae los. Acenah abdi mah endek weaan bae leg-leg sia. Los. Ieu malu mas itu. Ayo geura. Masalah jas. Dia tenguntungkeun ka Gusti Allah urang ibadah kabeh sugan nambah-nambah mulya ka Gusti Allah henteu. Urang ayeuna mah maksiat kabeh maksiat ka Gusti Allah sugan ngurangan derajat ka Gusti Allah. Eueuh sacuil-cuil acan hubungan urang pagawean urang jeung Gusti Allah. Allah mangan sakadar ngainstruksikeun ge gajangkeun deuk mere sorga kanu nurut, deuk mere neraka kanu teu nurut sakitu doang. Adapun urusan-urusan nambah derajat jeung urangan ka Gusti Allah mantap. Cak Gusti Allah Muhammad bedakeun sakahayang jelema bedakeun ka urang Cikupa. Bedakeun ka urang SPT. Ieu sepatan SPT. Bejakeun ka wong Kronjo, wong Serang, wong Pandeglang. Pokona kabeh bejakeun. Ieu mah lu. Bisi ente jadi bupati de korupsi bae bejakeun terus. Bisi ente jadi gubernur haju ende korupsi bae terus. Bisi ente jadi polisi dek dewakan bae jelema hegae. Tangga terus tuh. Pentaan ku sia duit jelema. Ayo, besi sia dek jadi kiai haju nyeun proposal terus. Masalah. Besi sia dek jadi kiai haju bener jadi kiai ada ibadah ka Gusti Allah beurang yang penting terus. Pokona endek migawe naon bae baik bagus maupun goreng bejakeun Muhammad. Ya malu silakan. Ya Allah. Kita bahasa gitu ngeri sebenarnya. Sebenarnya bahasa gitu teh ngeri. Atau ngeri sebab di jero na teh aya ngaresep, aya nyungsieun. Lamun kanu osok ngaji bae urang ka santri, sing ngaji bae terusnya sing getol. Berarti kan ngabubung. Lamun aya santri kemudian tilok ngaji, sing tilok ngaji bae di dinya, teruskan ulinna. Itu kan nyana jadi mikir kan. Bani kieu kita neruskeun ulin. Tuh kan? Urang ka anak urang. Sakolana bagus, kemudian atuh ayeuna naon gitu ngaranna gawena rajin gitu kan ya salatna. Ceng. Saya buka pagawean bagus teruskeun. Bunga kan ya. Hede anak urang dititah, ngakal bae, dagang, mundur bae, segala rupa, motor geus beak sabaraha meureun. Ceng, pagawean sia teruskeun. Nyana ge mikir. Kolot kubahas ieu kolot. Kan? Eta bahasa teruskeun teh ieu sarua imalu teruskeun pagawean terus. Ya. Geus bae lanjutkan. Eta sarua ge lanjutkan ge eta. Eta ge bahasa nyungkun eta. Ulah disebut bagus eta kus kitu. Bahasa teh kumaha kasaha ngomongna, kasaha tibana. Tuh kan? Ih, eta bahasa kitu. Batak di dieu teh aya dua rupa.
bahasa Gusti Allah anu diwahyukeun ka Kangjeng Nabi dengan bahasa ieu malu eta teh aya dua kumaha jatohna kanu narimana hiji targibun azimun limutiin ngaresep anu pohara ka jelema nu taat nomor kadua wa'idun azimun lil mudhibin ieu teh ancaman nu pohara ka jelema anu berdosa sok anak urang getol gawena terus genceng urang lagi bari seuri terus anak urang maksiat bae ceng sia terus-terusan maksiat terus ceng terus kan bahasa teh dua rupa eta kene bahasa Masya Allah ya Allah teh ya urang jadi bos terus deureuh ka anak buah rapih ya anak buah teh boro-boro nu dititah nu teu dititah ge dipigawai nu dititah khusus jana dipigawe aya anu teu khusus sapatu ku jana padahal mah lain bagiannya na dielap kitu keneh sasapu kitu keneh bersih eta luar aduh ieu anak buah hebat amat di samping anu dititah nu luar titah ge aduh rapekan teh cek urang Bandung mah disebutna teh masyaallah hebat nah eta kurang cing ka geus ya aya teruskeun nya eta pagawean siap bagus bahkan diberekan ku urang tah di luar gaji tah tuh kan nah aya ieu boro-boro ngelapan sapatu boro-boro jukut dicabutan ieu mah rahmat deuk mantong ge ieu ka bos diatur dah cak anak buah kege kena tah ka rahmat sialan anak buah gobloknya tepat tuh anak buah teu rek bebersih males atuh nu dititah ge henteu deui nu kudu nama asup jam 7 keluar jam 3 buat atau jam 4 beuh ieu mah ngasokna pa ai asupna mah bener jam 7 ngasokna teh jam 10 kene geus ngarokok bae jadi jam 7 8 9 tadi gawe teh di jam 10 mah geus kieu bae nya dahar teh nya ngopi teh nya ngarokok aya bos pokoknya itu guguran suruntul bae ai mah geus kieu bae korupsi waktunya bae haju sholat pan mantep sholat wiridan pan baca yasin 7 balik goblok bener dekira adi gawe ka ya anak buah tapi bosna kada sia siap boga pagawean kos gitu emang aing teh nyaho terus kan bahasa teruskeun kan nu tadi terus ayo terus ya eta kan bahasa ngancam waduh aing tidak terus penting ka nyahoan gitu asal aing dipecat ka dulu ka tah ieu bahasa teruskeun da jadi jatohna kumaha anu narimana iya madu oh sungkunan kumaha Gusti teruskeunana fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun balukar tina Allah nita neruskeun pagawean da pagawean teh horenganan bakal katingali ku Gusti Allah lain bakal katingali nisbati Gusti Allah mah atuh apaleun nyahoeun janang Allah nu mantep fasayarallahu amalakum Allah bakal nempokeun ka amal-amal anjeun ulah di akhirat di dunia keneh oke di dunia keneh ieu ancaman ieu sekaligus targhibun ali silakeun deuk beramal kumaha bae ge ibadah nu bagus teruskeun fasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun ka pagawean-pagawean anjeun ya malum situ silakeun pagawean ente maksiat terus awas fasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun ka amal-amal anjeun kabeh ulah di akhirat di dunia keneh jelema ibadah ka Gusti Allah salat konsisten berjamaah penting ala kadar hudang 2 rakaat bae mah isuk salat 2 terus bae bakal ditembongkeun ku Gusti Allah amalnyana istiqomah dina salat berjamaah pentingna hudang beurangna tah duha tempokeun setahun 2 tahun 10 tahun bakal aya berbeda fasayarallahu amala jelema ngridit sewa ju sariri bae
Jamureun kredit ngeridit kabeh. Dah ngeridit nih motor, mobil atawa imah. Awas, eta barang nu dilarang ku Gusti Allah. Lain ngeriditna, kredit masalah, tapi lamun cash jeung kredit akur. Atawa teu nerima cash, kredit bae atuh halal. Ieu mah nu haram soteh. Anu dua akad berbeda, mun cash 10 juta, lamun kredit 20 juta haram riba. Nah, wari tinggal ditanya aya eueuh anu akur tak misalna cash jeung kredit akur mana coba mun aya bawa ka di jeleumana. Makana ulah ngomong langsung we kredit haram. Henteu kudu dibahas teh jak geus keur ieu. Ya, aya kiai nu kakarek ngadenge nyuci sambarangan bae ngridit haram. Tah mah meureunnan teu ngaji kitab. Sungut siana ku yang disoekeun. Tungtung nomor ribut. Hai ngaji ulah datang di tengah bae tanyakeun heula atuh. Ulah ka aing nanyakeun ka murid. Leh eta kucing ngaharamkeun kredit. Emang geus dibahas teh dieu. Nyaho ya saruana. Pantaukeun murid kos kitu ya. Atuh kan istiqomah nanyakeun anak. Iki kucing ngaharamkeun kredit emang geus dibahas baheula dalil-dalil. Wah tunggus beres. Kumaha? Tek bener berarti ngajina. Nah, ya, jelema kredit setahun, 2 tahun bakal fasayyarallahu amalakum katembong geura balukar siksaan ti Gusti Allah. Jelema jokot duit di bank atawa rentenir fasayyarallahu amalakum. Jelema judi fasayyarallahu amalakum. Jehe korupsi fasayyarallahu amalakum. Bakal ditembongkeun di dunia keneh. Ibu urang sararea anu gajanten nu pernah janten gubernur di negeri urang atupan ayeuna ge masantren keneh eta teh apa sayarallahu amalakum ditembongkeun ku Allah sajabi teh eta ge seueur keneh hapunten ka para pejabat sumuhun ieu teh da sadaya ge tarangan salaresna mah atuh saha anu di penjara teh hapunten ka sadayana caknya goblok meureun sia sopan ge nyeri ka hate aing. Tah kok jelema ngajatokeun cinta ka hiji awewe. Awewe na sopan geus hapunten sakjana. Sanes abdi nolak ieu hapunten. Kunaon atuh? Ieu mah aduh masyaallah nya. Teu tiasa nyarios ieu mah hapunten we. Teu acan we heula ayeuna mah heulanan teu acan. Hapunten we heula nya ieu mah. Mun bilih badan kanu sanes mah mangga bae. Eta pan sopan tapi nyeri. Sial tah urang priangan goblok. Nyeri eta kos kitu. Aduh, kos sopan padahal nolak. Beda jeung urang Tangerang atawa urang Karawang, Bekasi, tah mah sapagodo sarua. Mun aya anu ka awe teh dicintakeun ning. Deh. Cintaangan bae saejeun sih. Emang kunaon henteu lah ieu mah heulanan. Moal wakal wenan teu bogoh, jelas-jelasan kan. Ambo, budak. Tangerang makan kos gitu. Bung lah. Bung. Jadi emang bahasa lah kos gitu. Tapi kan emang ngeunaheun kos gitu kan. Henteu ari ulah awaka eulanan. Orang dawa kidak eulanan, ulah awaka eulanan. Mak urang mah eulanan ya eulanan. Atuh panah tuh lantaran emang nagarana tuh biasa we. Tapi kan di Bandung mah lain. Apunten. Sanes teu nampi sanes. Tapi ya mah henteu we heulanan. Bilih bade miliaran sanes mah teu mangga wae heulanan. Abi mah teu geuneuk teu maleg mah goblok beureun. Eta teh nolak teh tolol. Sopan tapi nyeri. Atuh beda-beda daerah sadaerah. Nah, ieu tah sakumaha tadi seueur anu marulya anu aragung ayeuna ge nyantren keneh kapan. Hapunten we da di dagri urang ge kan aya ibu urang sarerea. Nah, sanesna ge kan mantuna ge sami. Ayeuna ge nuju masantren keneh. Di mana? Di bawah druji. Teu balain masantren penjara sumuhun. Aduh. Loba-loba eta. Eta teh keuran fasayyarallahu amalakum. Imalu masih sok de korupsi fasyallahu amalakum.
sok si ada judi pasyarallahu amalakum mana jelema nu sok judi sugih malaya jelema nu sugih cenanya anak naon kitu ngaranna judi menang 100 juta kan bade tak koprok 100 juta mana aya koprok 100 juta ja bandar lagi boga lagi ngan 1 juta bandar koprok mah 30-an juta ngan 1 juta nah kotok-kotok menang tah bayar kotok-kotok menang tah bayar keke nyana nu menang deui kotok-kotok dak beak jeuna geus deuleu beak ke duit aing cak bandar ye kotok-kotok menang tah du batur teh ya mangkane aya gedena 500 yeuna geus beak tinggal 50.000 atuh pan kumaha tah ye samak lah dibalang ngeusan cak cenah teh tolong bandar koprok mah di mana ge kos kitu ya modal lagi nya nang 1 juta ye atuh siapan bandar koprok nage ayeuna judi 100 juta nu 1 miliar mana nu sugih gua menang judi misalnya teh menang 100 juta put nu ngadenge sia menang judi kan heuh menta tuh aing tah 10 juta sia belum tah 10 juta teu karasa tah tuh nu sit teh nyana mah ngarokok ngahutang judi emang kumaha kitu masyaallah teh mah hawa nafsu doang nah pas sayarallahu amalakum jelema nu sok judi imah lagi bakal dijual malum masyitum pas sayarallahu amalakum jelema can mahi dina nyandung lantaran ngan sakadar nafsu doang sapira digawe ge kocak-kocak aya borongan kocak-kocak aya borongan geus borongan pamajikan opat pas sayarallahu amalakum kadeul mbak kebal deui ge budak TBS eta ka jeung kumaha je gantung diri bisa ujianan ye nu kolot menta nu kadua menta nu katilu menta nanti dulu dah ngutang aja di warung ntar nih belum ada proyek ya dah ngutang kan ini saya 1 juta 2 juta nih cek tukang warung kapan bayarnya entar tuh saya belum ada proyek nanya deh kan ke suami belum ada proyek pandahar mah udah terus mah udah sekarang kita musyawarah kita jual aja rumah yuk nanti juga adanya jual rumah kita di mana ngemper aja dah tuh ai pamajikan opat ai mah ngemper etis tante mal kebel ya pas sayarallahu amal lamun dek nyandung kuduna boga pabrik teh awakna seger bobogaan ge seger atuh mah dia bobogaan teh seger ngan sok doang pamajikan 2 buku tilok digarap-garap lalaki tolol teh mah kos kitu buku pamajikan minta cai di kurang pamajikan salaki lemah cenah kiai lemah naon ieu lah lu loba omong pancena 2 pamajikan 2 mah 2 bae cenah mong sok jelema mah kos kitu geus teu hudang-hudang cenah kiai saat ini tak kiai mau bejakeun nama rahasia perusahaan. Nah, ieu lamun aya jelema eta teh pagawean anu di luar. Naon kitu ngaranna? Di luar kelayakan. Pasayarallahu amalakum. Delekeun tungtung. Delekeun. Allah bakal nembongkeun. Jelema ibadah pasayarallahu amalakum. Jelema nyieun pondok pesantren, salafiyah Ike bakal katembong ku Gusti Allah kumaha ikhlasana pasayarallahu amalakum deu tungtungna jelema nyeun yayasan awas delekeun pasayarallahu amalakum nya manehna bener-bener ka agama apa nu ka dunia pasayarallahu amalakum aya kiai anu dirantai kiai yayasan dirantai emang kudaon kitu ya atuh korupsi bang itu beres manajemen aja tama sekolahan pesantren mah pasayarallahu amalakum jelema jadi pejabat korupsi pasayarallahu amalakum pokokna mah naon bae naon pasayarallahu amalakum kalau masuk inget ka dongeng tak inget ka Gus Dur dongeng-dongeng nu didongengkeun ku Gus Dur aya hiji kiai bageur jasa boga tangkal rambutan di hareupeun imahna lembut santri geus kieu bae lembut amatnya lembut amat pas ini teh si santri teh penting yuk urang garap yuk ayo siap geus sia nu naek embung sia nu naek sia nu dihandap nu mulungan naik guys tong kos sagarang manyartieun kuya naek nu saurang ngadahar cenah ulah di daharan atuh pokona turunkeun ilanan ke kakarungkeun ke urang bawa geus turunkeun teh turun nya beres pondoknya ngadaharan aman kan
Masya Allah kiai bari doy geus kitu bae husnuzon santet menang 2 poe kan loba keneh nyokot deui ayo nyokot deui sakumaha kamari tah aman kan kiai na ge neuleuk isi rambutan aing jadi ngaeueuh saha sih ya ai-ai ngadenge ku ciwes nama ti peuting teh ye kiai mah meureunan ai peuting hudang mah osok katilu kali sarua jeung teh keneh kadenge ku kiai ditempo kan kadenge tempo arai tempo nu nungguan di hanapan heuleuh ka kiai lupa teh berebet bae kan langsung gae di jero kamar kieu wah aing gajawan beungeut teh cekeun teh geus kieu bae mudah-mudahan aing teu gajawan beungeut cak santrina kiaina kan di handap terus bae di luhur geus pinuh tancan geus pinuh tancan cek nu geus cak santri depan sorana beda sorat lain hujanna digerokeun deui jang geus pinuh tancan cukup lain bahasa nu biasa aja ieu mah nya nawan ieu mah barang di deui asana kiai ka jeung urang ditelak-telak nya bener ieu tidak turun jangan di luar bae digerok ke duke cukup jangan segera turun jangan waduh bener aduh kiamat kajawan turun jangan mesti ragang moal jangan kecuali kiai dah kai baheula jangan teh embung kadele banget embung ai turun mandek kan embung kadele banget aduh tapi kiai na hebat tuh teh geus atuh cenah mama ka jero bae heula kitu atuh turunnya na lompat ka kamar babaturan keur kieu bae nya lagi guprak bae ka dieu rambutan ditinggalkeun sakarung rambutan atuh babaturan geus gas ieu teu ngomong itu teu ngomong aja jangan nanya ayah kiai kan sialin nggak bejaan aduh nggak bejaan kumaha aja ada di luhur nggak tadi orang kumaha aja jangan isukan udah apa datang baik kak kiai mula emang konan atuhnya nanti jauhan kabanget orang iya deh tuh kiai menyahun kajian kumaha aja suara orang tingkah orang moal karena cek nuti latnya ulah isin orang kajian kumaha isin kajian kumaha ulah nyana pan peting kajian kumaha teu neuleuh ka beungeut urang ulah lah nyana keur pasini kitu isuk-isuk jang ka dieu dah kan cak aing ge kanyawan kan cak aing ge kanyawan digerokeun ku kiai teh ka dieu jang cepet waduh datang jadi baju merungkut duaan hampura kana kieu kajen kumaha lain kitu mundek di alaan nu arasakna alaan kabeh oh masalah mama emang musuh aya di ala ieu sok atuh bisa ngalak mah ngalak ka luhur engke ujang beusi hayang menyokot kan eta kos kitu teh ih malu masih ditita ge panteungeunahkeun kana hatena aduh sakira ibu yang ieu ai teu daek pan urang kumaha ai daek pan atuh kumaha ayo ke daek-daek oke kan naek nyana dua anu hiji cak babaturan nu liwat kanyahoan kan atuh sugan teh nyana teh nyahoan babaturan ge cak aing ge bakal kanyahoan sia kabehan santri nyanahoan mawanyana maling anu kiai pan sugan teh kiai doang nu nyahoan paduh ampun nah ieu pasayarallahu amalakum di jelema maling sakali mah teu kanyahoan dua kali mah tilu kali mah pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae kos dongeng abah teh anu ngadi kucing bisa mawaan eta bisa mawaan naon kadaharan ge barang kadatangan tamu beh geus lain jelema deui nu mawaan sangu nu mawaan cai ucing cek jih hebat amat teh segala atuh kitu ucing di dieu mah
ieu teh angora kucing angora nurut geus ngadidik ieu mah kajeun kumaha ge ajib cek nya hebat-hebat teuing ieu tah tapi kan mejeuna bae geus beres tinggal dahar doang ieu geus siap dahar torojol teh aya beurit atupan ucing mah ka beurit musuh sedangkeun beuritna anu layak di dahar ku ucing kita acak-acakan kadaharan nu tadi cek nya hebat teh tah geuninganan sayur beak kata rajang lauk beak kata rajang bahkan kacepretannya gitu atuh udak-udak beurit di dinya pasayarallahu amalakum bakal kajahoan bae aslina kajeun kumaha jelema lain kiai ngaku kiai fasayarallahu amalakum jelema lain bos ngaku bos fasayarallahu amalakum jelema aduh dedem goblok beureuh atuh tenang bae yes ya Allah bakal fasayarot atuh tunggu lawan haju kos kotok ndoga atuh jadi jauh be batur fasayarallahu amalakum ieu ayat masyaallah imalu masyitum fasayarallahu amalakum ayo gawe kumaneh bakal kanyahoan pagawean urang kajeun kumaha ge je lamun henteu kanyahoan lila turun azab banjir turun azab angin turun azab gempa eta teh deuk dikanyahokeun nu mantak dibere gempa aya naon si didinya nu mantak dibere angin aya naon si didinya nu mantak dibere banjir aya naon si didinya fasayarallahu amalakum geus ditegor ku Gusti Allah sababaraha kali geus terketahui tapi teu daek tobat fasayarallahu Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajeun kabeh nu dipigawe ku maneh imalu basitum sadaek teh sia tapi deukeun ulah di akhirat di dunia keneh bakal katembong ya Allah teliti ku urang kamari aya angin di mana mau Tanjung Kait belah dieu setik urang mah ngan sakadar nyaho alah beliun aya naon kiai mah kan neliti aya naon si dinya sampai aya angin beliun anu pohara rusak sabaraha puluh imah kentengna rareueuh aya naon si didinya teliti ku urang mabok mungkin aya tapi meureun teu sabaraha zina mungkin judi mungkin korupsi mungkin maling mungkin teliti oh kajahoan di dinya teh aya perumahan anu encan dieu si lolobana masih kosong keneh bahkan geus aya rarusakan saeutik eta teh dipergunakeun ku jelema nu hidungna belang ulah haju ngaca sia jairu kan mah teu belang sia mah goblok bogo ngaju ngaca aing mah teu belang cek nya tah ieu horeganan markasna di dinya geus dibasmi ku masyarakat lurahna bahkan geus pernah ngabasmi awas jangan melakukan prostitusi di situ tetep bae geus dibasmi tahun kamari daratang deui ka dinya geus diurak-urak padahal ku masyarakat ge ih bahaya siap masyarakat dirinya ge geus ieu teh adalah keur memancing siksa awas ya bahkan geus pernah aya sababaraha bangunan dibeulem ku masyarakat yes amat datang deui keur meujeuna loba-lobana ku di daerah eta prostitusi perzinahan geus teu bisa diatasi terakhir ku Gusti Allah jipas sayarallahu amalakum baheula Gunung Galunggung keur kula di Garut tahun 82 akhir nah begitu tuh isuk-isuk teh weh kos peuting bae si aya naon mobil di arah Tasik teh kacana pinuh ku debu Gunung Galunggung cenah Gunung Galunggung oh ngaji makan terus bari make ieu gara lampu nah sapoe dua poe sekian hari cek ajengan teh urang ka ditu yeuh cenah urang ningali kanu naon gara-garana anu jelema-jelemana
ngungsi urang bari mawa eta kupat terus supermi baju-baju santri tadi diajak ku almarhum dengan imam atuh di bumi mah nyeun kupat supermi ngarumpulkeun aya oge masyarakat berangkat jadi nempok ngarubu bener tama atuh lain bereun pantar urang jatuh pagenjak-genjak kos kitu sih di desa di bawah desa pagenjak-genjak di basir dan lain di kam pohara nah geus we sakitu tah tapi di mobil teh nyarita jangan moal pati-pati aya siksa gunung meletus kitu lamun teu lamun lain siksaeun mah ke aya naon di dinya teh ngarobrol teh di mobil urang makan santri ngadengekeun we baris kiai sa mobil pura sa mobil ada yang dongeng aya anu apal horenganan di dinya teh raja kredit di Tasik teh raja kredit di Jakarta teh raja nama urang Tasik eta kredit ribawi bahkan rentenir kelas kakap geus lain kelas gabus di kakap Tasik Malaya aya nu apal Pak Anu nah, salah urang mantu kiai nyaritakeun tentang oh Pak ngobrol lah caritana sekali deui di ditu di Tasik bener horenganan seperti eta lain teu ditegor kan ku kiai nu sejen lain teu di bere kitu naon ngaranna papatah tapi ternyata kekeh terakhir pasayarallahu amal tungtuna mah kabaun bae kabawa kabeh jeung nun teu ge nah tsunami Aceh atuh geus pada maklum dirinya mah jaba gembong kitu judi teh di dinya gembong narkoba di dinya anu ambualayah ka Jakarta ka mana teh ganja teh di dinya lain teh dicaritaan ku kiai teh geus terus bae pemerintah ge terus bae tetapi kan terus bae deui nyana tsunami keun beres tsunami sugan teh salaladar muas keneh nyalembrung tagaja mata tsunami teh kan ditata ku pemerintah nyalembrung ganja sorangan kan di Aceh mah jadi sorangan di sisi hau ge ganja jadi sorangan di Aceh mah di sisi hau ya hau tah anu di itu mah kan masih kena taneuh-taneuh di sisi hau ganja di pot di pot teh mimitina melak bunga kebel-kebel aya ganja Aceh satu daerah henteu sakabehna Aceh tadi daerah eta seperti eta lain dibasmi dimanfaatkeun deui bae dibawa deui bae ka Jakarta treukan keneh bae tsunamikeun deui gempakeun deui ku Gusti Allah masya malu mas itu masyaallah aman urang nu perorangan mah geus sering anu rentenir anu minta 10 juta jadi 100 juta eueuh jang mayar ku ari geus kararieu takar rasa ku siat leg-leg ta renten ku siat urang lamun ngomong gitu pan beuki mun aya ka kiai-kiai cenah kula boga hutang kabar duit tadina 10.000 kuring 100 juta pan atuh teu dibayar-bayar pan anakan kumaha tuh haju lamun bebejak haji pendek mah bohongan sia tah cak aing ge ulah kos kitu mulai geus ya golok aing kasiat teh neuk minta nasehat goblok lain teu nyaho eta teh haram tadi ceuli sia ai beheung onam ceuli we hiji lain kitu nasehatan ku urang ada orang bilang oh geus bae tuh urang loba tobat bae ka Gusti pasrah diri ka Gusti Allah ulah bongana cak aing ge pan nya ge nya eta haram aju ku urang dibongana disepak bisa punya tuh eta pasarallahu amalak kecuali kiai lamun aya kiai wari ambruk lantaran dibangun maka duit pemerintah tadi nama santri aya 20-30 maju asup Golkar pondok ngawa bagus santri eueuh masyarakat nu ngaji bebejakan ka urang duh kiai ieu barang dibangun teh ku pemerintah jadi kieu duh padahal mah abdi teh nyaho sabarang teh tepati bagus kan ieu kudu kumaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim aya naon kiai
qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Caknya sadaqallahul azim. Maha bener Allah. Artinya mapan yang jadi penerjemah napan jak kiai pan. Dengan nama Allah yang maha mulia dan maha agung. Sadaqallahul azim, maha benar Allah. Sesalamannya. Jadi kumaha tuh ge? Bingung gitu. Ayat ulah sambarangan imalu. Fasayallahu amalakum. Bakal katembong gajen kumaha ge. Amal urang teh ya. Nu kurang dipigawe. Maka cak Kangjeng Nabi, awas. Inna rajulan amila amalan fi sokratin semma la babalah wala quwwatalah. Tapi kumaha ka dituna? Masya Allah Karim. Lamun bae hiji jelema beramal karena pagawean amal bagus atau goreng, beramal nepi sokratin soma di jero buat anu lesang gede di jero lah babalah eueuh lawangan wala kawata eueuh jandelaan kumata la kharaja amalukum ilan nas ka ila makan. Masyaallah eta ucapan Kanjeng Nabi. Bakal tembong bae pagawean urang bagus ka tembong bagusna, goreng ka tembong bagus gorengna ka ila makana dek beramal naon bae. Wali beramal di gunung nu nyahoeun, salat sorangan, ibadah sorangan. Lila saha nu mere nyaho atuh bahwa di luhur aya wali. Ih, ya Karim ya Allah. Bakal kanyahoan ka manusia cak Kangjeng Nabi. Kumaha kurang nyumputna eta pamalingan sakali, dua kali, tilu kali geus kajebegan mah kanyahoan bae. Bahasa jebeg teh bahasa Bandung eta. Sopan jebeg. Fasayarallahu amalak. Gehe kebal mah atuh kanyahoan bae. Nah, aya jelema nyandung rapih jasa. Geus curiga kabeh ge nya. Nya. Padahal mah saimah rejeng ka pisah ku tembok doang. Nu kolot belah dieu, nu ngora belah dieu. Tapi rapih jasa. Nyanana make mobil box, ieu makan asli cerita asli. Cerita asli mah make mobil box, ge mobil boxna diteudeun di mana nyanana ka dinya. Kan teh curiga. Ke sapatu make naon atuh ngaranna ge mobil box ieu. Nah, wah gilir atuh kieu. Geus teu kanyahoan setahun, 2 tahun, 3 tahun teu kanyahoan. Kanyahoan anakna geus umur kelas 1 SD. Ya kan eta ge kanyahoan gara-gara meuli es. Meuli es, aya tukang es. Gini. Meuli anak nu kolot kan datang ka dinya. Keberan anak nu kolot, "Pak, beliin dong, Pak." Cak nu kolot, "Bapak ke siapa lu, Bapak?" Itu. Emang bapak lu? Iya. Patut dicurigai nih. Tadi anaknya, padahal bapaknya geus hidup. Maksudnya ulah sieu ngomong bapak tuh. Ieu mah takan meuli es bareng tuh kan. Nah, anak nu kolot mah meuli berikut pamajikanana. Kunaon nyana nyuruh tuh, "Pak, beliin dong, Pak." Gitu kan. Ieu cek nu kolot teh, lu ngatain bapak sama siapa? Sama ini. Emang lu anak siapa? Ini bapak saya. Cak nu kolot ya. Aduh, dada aing murag budak. Tuh eta kumaha eta? Ye, kajian kumaha ge. I'malu basitum fasayarallahu amalakum. Bakal kanyahoan bae. Ye, bakal kan ti anak man kanyahoanana. Anu kiai anu nyandung teh, kiai nu nyandung, aju kebenaran aya anu ngajikeun pan milu ngajikeun kiai teh kadinya. Bebeja anak anu kolot, aya ngajikeun cenah ieu. Aya tuh ngajikeun. Kunaon atuh padahal bahkan gilir. Padahal kan gilir sapeting. Eta teh geus sababaraha taun. Eta mungkin ka 3 taunna. Nyana bebeja ngajikeun atuh geus kiai mah babari bae. Undanganlah. Tuh kan. Babari alasanana. Undangan nujuh nama tang puluh ngaratus atuh pamajikan teh nyana naon ieu. Horenganan, dedeh.
Iya, eta kan bebeja tah. Naon kana? Ngajikeun. Geus sapenting dua penting ka tilu pentingna kasubuhan. Oh tuh, maksudna kasubuhan teh nya kan gilir kasubuhan balikna biasana balik penting gimana teu bergegeraan bae. Salah sorban tiung. Atuh tiung biasa we di ka dieu ke. Nya kos teu boga salah teh tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cak anu kolot teh. Ha, iya. Cak nu kolot naon? Nah. Iya. Munafik ya. Sok ajuke kituanan ih. Urang rumah tangga. Iya. Naon sih naon? Diuk. Sakumaha PM. Diuk. Eta ka kiai eta. Atuh diuk kiai ge naon sih aing sasalahna ieu salah ratasan teh. Sorban buka. Aya naon sih sok aju mamarahan ki isu-isu sorban buka sorban. Ke heula ieu aya naon henteu sorban buka. Dibuka ku jana. Teu dihareup. Eta sorban teh tiung. Jana teh aing salah bawa. Sial jasa. Masya Allah, eta kan pasayarallahu amalakum. Kajahoan we ka nyandung-nyandung. Ih, aya deui kan ieu kiai nyandung keneh. Tenang hiburan ya. Jadi kacarita kene nyandung teh nyahoeun kan nu kolot. Tah, nyana hajat, nyana hajat. Nu ngora bebeja. Haji, kula kadinya teh ulah. Oh, masalah jeung moal nyahoeun lu jelema. Geus atuh. Geus. Biasa teh hajat atuh pan teh nyahoeun. Saha itu kan hajat mah. Geus, ada datang. Kabeneran imah kakana belah ditu. Jadi nu ngora teh datang ka dieu terus ka imah kakana kan. Atuh pan nyana tak ka hajina kadinya. Imah kakana ngobrol sakedeung lantaran hajat digeuraan bae datang kan ka imah deui aya mah setengah jam malah nyana ngaleungit nuju ka dinya deui barang di dieu kuno kolot teh sendalna sabelah lain sabelah sendalna nu hiji sendal awewe emang nu nyandu mah kitu jelok boga rarasaan tolol langsung dicekel we kaji sadar teu kaji emang kudu naon sadar henteu sih kaji mantas di mana ka haji jadi ka mana cek jadi ih atuh keur hajat ieu atuh mun ka mana henteu sadar henteu ka haji emang aya naon sih coba tungkul sakedeung sia ka ieu tah tungkul heula sakedeung sendal akur henteu eta beunang ti mana ka haji meundang ti mana sendal jadi beda kos gitu ayo atuh banyak keur hajat banyak ditungtun kuno kolot tas di mana tas di mana eta deui nu kolot aturan engke bae nya. Aturan mah boga adab bae saeutik engke bae geus beres hajat. Ieu mah lain pan, tungtung mah lain nongton panganten, nongtonnya napan. Nah ieu lah imalu asyarallahu amalak. Tunggu tungtungna kajen ku kumaha ge. Sahebat-hebatna bais tarasi moal ka ambe pais daging hayam. Tarasi bae. Awak kurang di bagusan luarna makan make baju kokoh samping ngecap gajah putih deh kokoh putih cap gajah putih kopiah putih sorban putih hebat padahal di benak hati nama aya racun di benak hati nama ieu teh aya tumbilaan di benak hati nama ieu teh aya utek ugelan di benak hati nama ieu teh kropos putih tinggal putih bajuna putih tinggal putih sampingna putih tinggal putih sorbanna putih tinggal putih kopeahna putih tinggal putih sendalna tiluhur tepi ka haamna putih kabeh tapi di dieu na geuneuh pasayarallahu amalakum bakal katembong ajen kumaha ge ieu lain cak sasacak Allah ge urang nyumputkeun amal bagus urang mung kanyahoan ku batur lah ya amal beramal ka Allah geus zikir ka Allah sholawat ka Allah geus embung kanyahoan bahkan di hareupeun jelema mah urang bangun bidug bae bangun kitu bae biasa teh tapi kolbu urang talukna ka Gusti Allah fasayarallahu amalakum bakal katembong bae ieu kahebatan kolbu urang teu bisa disumput-sumput sabulan 2 bulan setahun 2 tahun lah seuri sia boga pagawe naon sia emang aing teh nyaho ieu mah keur carita bagus ieu mah jore meureunnya
kanyahoan wae kajen kuku wae jero hate. Emang teganya pas sayarallahu amal. Sabulan orang bisa, 2 bulan orang bisa, katiluna mah masya Allah. Jelema ya. Anu ngabobodo diri, jelema anu ngabobodo diri. Padahal mah lain kos kitu, tapi nyana bertingkah kos kitu. Misal, sabenerna mah nyana teh henteu bagus, tapi bertingkah bagus, ngomong dibagus-bagus, segala dibagus. Padahal mah teu bagus. Tinggal tunggu tanggal mana fasayarallahu amalan. Sebulan, 2 bulan, setahun bakal kanyahoan aslina. Emas mah kanyahoan aslina, jelema raresepeun kabeh. Jelema mah kanyahoan asli nu teu benerna, atuh disepak. Disepak bahkan lain disepak deh penalti. Lain disepak deh ya, disepak pakai sagada disoer doang. Ieu penalti ceger beres. Tuh kan. Emas kanyahoan aslina resep. Perak kanyahoan aslina resep. Mutiara kanyahoan aslina resep. Tapi jelema kanyahoan aslina nu kebeneran aslina teu bener di penalti 12 pas geus teu make priwit deui teu make ieu mah langsung bae pas sayarallahu amalakum. Ulah main-main jeung Gusti Allah, ulah main-main. Sakumaha jelema kadeleuna jore, di balik jore aya bagusna pas sayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae. Jelema rudin amat, jelema goreng amat, jelema itu atana ijid amat, zohirna terjata zohir ngawadahan anu hebat di jero batin horeng aya nurun ilahiyun, aya ma'rifatullah wadahna bae nu jore dijorekeun ku manehanana nu mentek dijorekeun embung kanyahoan sabulan 2 bulan setahun 2 tahun asyarallahu amalakum bakal katembong hebat eta jelema dibaguskeun awak urang teh di udang-udangan balah udang-udanganana ge udang-udangna ye hampir mun direndengkeun jeung ban Vespa gede anunya na hebat ya masya Allah dihebatkan guys. Ngomong dalil ngomong hadis tapi di benak hatina aya hasudan, di benak hatina aya riaan, di benak hatina aya segala macam penyakit-penyakit. Pas sayarallahu amalakum udang-udang tinggal udang-udang bakal katembong amal asli. Imalu masyitu fasayarallahu amalakum. Ya Allah, satu sisi orang teh dititah ayo ya gara beramal bakal kanyahoan bagi nu taat aing kene kajen disumputkeun bakal kanyahoan ya. Berarti kan aya target ngaresep bagi jelema anu maksiat ka Gusti Allah. Ayo sia teruskeun maksiat kege bakal kanyahoan ngarenten. Waduh irahaning aing bakal kanyahoan. Kabeh kanyahoan, nu maling ujungna kanyahoan, nu nyandung ujungna kanyahoan. Mentek mending per-peran bae kan nu kolot. Lamun endek banding bebeja, neng. Ieu mah kakak mah izinan bae. Aya naon? Izinan. Endek ka pasar tah lain, neng. Atuh iraha teu izinan. Aya deuk ka pasar mah jadi izinan bae. Lain, neng. Kunaon? Ieu mah kakak mah aduh. Naon sih? Iya aya jahe neng. Aduh masyaallah. Ieu mah izinan saminggu becakna teh. Asana ngarumas jasa ieu. Asana kakak malah mun teu laksana ka dinya. Nanaonan. Cek pamajikan teh. Nanaonan. Teu mah izinan bae bahkan anteur. Anteur ka mana? Ieu teh jahe ho. Oke. Kana ketungguan sakedeung. Nah, ketungguan sakedeung ke koleng izinan. Orengan ngasa golok. Tah, urang kan serba salah. Ari urang bebeja teh diizinan. Ari urang teu bebeja kanyahoan bae. Mending mana? Ayo mending mana? Tuh kan. Mendingan ulah nyandung. Neuk naon tuh nyandung sagala lah geus. Lamun deuk nyandung nu jauh. Fasayarallahu amalakum bakal katembong ku Gusti Allah diri urang lamun geus ditembongkeun masih keneh bae dikiriman angin, dikiriman gempa, dikiriman tsunami, dikiriman banjir. Ketika aya banjir nu mantak para aulia Allah, osok aya nu dibere alamat banjir ye, dibere aya naon emang nyana kan komunikasi jeung Gusti Allah. Gusti kok aya banjir, aya naon sih nu sabenerna dibere tah ku Gusti Allah alamat eta teh tah di daerah eta teh kieu masyaallah karim tuh pasayallahu aman
bahkan wa rasulullah jeung Rasulullah ge bakal apalin da dibere wahyu ku Gusti Allah bahkan wal mu'minun horenganan jelema mukmin kamil anu mukmin tersebut tegas jadi kakasih Allah bakal diberenya deui boh dirina boh nu sejen Allah bakal nembongkeun ka amal bararea Rasul bakal nembongkeun ka amal bararea mukminun ge bakal nembongkeun ka amal bararea bahkan kanyahoan jamu minun teh horenganan di dunia jeung di akhirat umat Kangjeng Nabi mah bakal jadi saksi lain nyaksian nu kayeuna bae nabi nu baraheula ge bakal disaksiana ku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditembongkeun di dunia kene cekasan nyaritakeun wallahi ma ahadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajaza ra'yu. Aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi sing hade jasa sing hade. Tinggal urang kuari nu cicing bae kiai Ustad sok kadatangan jelema nu kararitu pan. Kiai mah tuh datang bae paranti kokosed. Atuh paranti kokosed deuk pilkada datang ka kiai geus jadi atuh jauhan kiai kokosed ngaranna tinggal kotorna bae kiai. Tengetkeun ku sia kiai. Lah cenah kiai uci geus atuh aing mah lain kiai ja calo aing mah. Sing ada urang babarengan ya sing ada negara nu sejen mah kajeun rusaknya asal udah Tangerang bae. Pancina rusak kan? Tuh geus rusak lain kajian rusak ya sa. Yuk buku Tangerang pangrusak nah. Pangrusak data Tangerang ya lain lalagaan. Masya Allah karim. Ngajabreg ambalaya. Tah ku hari urang. Mun kadatangan jelema nu kitu kumaha ja osok kadatanganan. Hendak inget ka dongeng Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa. Idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'ari sholihin. Di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'ari sholihin sambut mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ku anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'ari sholihin. Coba kiai aya nu nyambut nu fakir amun aya kiai na keur ngedeng bae kitu Waalaikumsalam ka pamajikan saya teh coba eta mah tetangga anu miskin teh bejakeun keur istirahat jeung sayupon Masya Allah ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa urang keur kiai Waalaikumsalam saya tak kita menini cenah ninina nya bangun mau kompleng tawang menta-menta bejakeun keur sare can bisa jadi kiai teu bisa nyambut Waalaikumsalam ka anakna coba deuleu sa kaja eta mah cenah bangunna santri geus kolot apa berak rada kolot kanyohan santri sa calanana panjang sampingna kaluhur oh Cianjur ya kajian kumaha ge Cianjur ya bae kajian kumaha ge naik naon nih kadinya na bu kesangan bah tidak istirahat bae lagi ditegor si aku Gusti Allah ditegor ja urang dititana ge kuduna marhaban bi syi'ari sholihin mun aya nu kos kitu masyaallah marhaban ya ahlallah marhaban tangkep urang kebeban ceget aduh asa jasa hirup Gusti sebab kiai mah keur dideleukeun ku Allah kiai mah sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai sia meunang ngadapang meunang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku ari keur dideleukeun mantak ulama Inggris jasa ge keur dideleukeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantak kiai mah macem-macem nu datang teh ti mimiti nu waras datang ka nu edana ya
aya kayak mah kiai mah datang wedan maju sekali nu datang rombongan wedan. Masya Allah, iku mah menyikapina awas keur didelekeun ku Gusti Allah. Je mangku mah eta teh utusan Allah. Nek dikumahakeun ieu tah eta datang timiti nu susah kuduna mah marhaban marhaban sambut. Duh, nu miskin mah datang cari gitu. Cai nginumna gelek lek. Oh, kurang kene tambah. Sakanu pelayana santri geus eueuh deui cenah nyutai teh mah cai sumur. Sada mah asal cai bae geus habek. Teu kudu nu amis-amis nu kitu ieu. Sambut. Bu, Masya Allah geus dibere cai ge geus bunga jasa komo diajak dahar geus katarimakeun jasa. Ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun. Bagus ya nyambut tambah aing nang aing ngiriman teh. Mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu marhaban bi syi'aris sholihin. Datang nu miskin teh kudu bunga, datang nu pakir kudu bunga. Di aku pangleuwih ngakuna nu pakir jeung nu miskin. Mantap lamun aya kiai ngahormat ka camat salah, ngahormat ka bupati salah. Naon? Sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik. Ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati cak bapak-bapana santri je ai nyana dihormat aing teu balik sia. Cak bapana balik ulah mondok di dinya. Kunaon tuh aing teh dihormat datang ka dinya. Pugunya na dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya. Nyana teu ngahormat ka aing, puna aing mah kesangan bae ka dieu pan. Leumpang naik ojek. Wah, pada itu mah dihormat jasa aing teh ditanya-tanya acan. Balik ceng, pindah mondokna. Awas ya, nang sae teh nang Allah. Salah ngacak ke kiaina. Pugunya nama magahan ge rakyat leutik. Lip beja berbah ya bagan ceng. Ya eueuh coba anak camat nu mondok. Anak camat nu mondok, anak bupati nu atuh anak itu biasa bae atuh. Ja urang dikiaikeun so teh ku rakyat. Kudu leutik, beja berbah aba, teh jaberta bata, beja berbah teh jaberta bata. Nin jaberta tama jalan mata, sinjaresi ajuris mata sia. Nah, kuari Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul lambun ujilat uqubatu. Di mana aya nu datang ka anjeun jelema sugih menghadap ka anjeun sambut ku ucapan zambun ujilat uqubatu. Dosa anu moal kebal deui bakal kena siksa. Mun aya nu sugih kos kitu. Kangjeng Nabi Musa merenung, ya Allah ya Rabbi, apakah seluruh nu sugih kudu kitu? Ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nu sugih Musa. Baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nu sugih deketan. Geus dideketan kumaha? Ajak coba titah nangtungkeun syiarus sholihin sarua jeung pakir. Lamun pakir dan janjeurkeun agama ku syiarus sholihin ku pakirna. Lamun sugih ajak titah nanjeurkeun syiarus sholihin ku sugihna. Ajak deketan ku maneh. Geus dideketan dipentet titah meulikeun mobil. Ulah. Eta nu salah teh kos kitu. Aya kunaon tuh? Ajak coba ngabangun masjid. Mun daekeun teruskeun babaturanana. Ajak coba ngabangun pondok pesantren. Mun daekeun terus babaturanana. Musa ajak coba ngabangun syiar-syiar agama aing. Majelis taklim mun daekeun terus. Mun jana teu daekeun ulah dibaturan tah mah atuh. Berarti ngan pamer doang hartana. Tah eta di zaman Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu. Tah eta teh dibejakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad tiru ku urang. Ku ari lamun aya datang bupati sambut ku urang. Zambun ujilat uqubatu. Wah, Bapak Bupati dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa. Sial cak bupati teh. Tenang dulu. Ini mah bahasa dari Allah. Ini bahasa dari Allah bukan dari saya. Saya hanya menyambung lidah. Balik aing cak jana. Keke heula ih. Terus kudu balik masuk perwitan ih sakumaha perawan. Deketan ke orang bupati coba ajak, Pak, ya. Di kampung saya lagi ngebangun masjid. Ukurannya sekitar 40x40. Nah ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40%. Sekarang mau ngecor. Kalau Bapak berkenan untuk menyumbang, nah ini saya
harapkan sumbangan dari bapak. Mah bupatina, dari uang saya nih. Deketan tak bupati kos gitu, deketan tak. Lamun cak bupati nanti tunggu APBD dulu, jauhan tak bupati kos gitu, jauhan tak. Mana kenang-kenangan bupati di Tangerang ngabangun masjid, mana tinggal gitu baik. Mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi nu ngabangun masjid taklim, gitu baik. Mun nyana bagus deketan, mun nyana henteu jauhan. Lain cak sungut kula, cak sungut Allah. Kula mah ngabedakeun doa. Lain di Tangerang mah Serang, lain di Serang mah Pandeglang. Ieu mah sakadar nyaho bae jamual ieu. Ngaji eta urang ngaranna. Eta keur carita bupati, gubernur dan lain sebagainya. Ulah ti APBD ti dirina jas sugih. Tah kuari pengusaha datang ke orang. Oh, nyaritakeun nya. Batu bara punya saya. Batu bantar punya saya juga. Waduh, geus paharanya sih buka batu bantar Serang meureun kadinya. Wah, bae nu nyana kabeh. Wah, berarti pengusaha luar biasa. Saya beli alat beratnya langsung dari Jepang. Saya turunkan ke sana. Kerja sama saya dengan pemerintah dan gubernur di sana. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Yang ini yang di sana dikirim ke Australia, yang di sana dikirim ke Amerika, yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke Mau tuh untuk ke itu PTU itu saya punya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambut kurang zambun. Ujilat ukubat. Dosa nu moal kebel deui disiksa. Kan kadengeun lain deui cek jana teu ngeunah ieu. Kae tenang heula. Eta mah ucapan Allah jati tah kitu ka Kangjeng Nabi Musa. Lamun nu susah, aya nu susah, aya kiai susah, aya ustad susah. Jeung kiai-kiai mah geus bae sambut da ka Musa, cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris sholihin. Mun aya kiai nu mana bae ti mana bae geus bae sambut. Bahasana eta kos kitu tah bahasana marhaban bi syi'aris sholihin. Sono urang ngobrol hayu urang teh. Nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah kararitu. Mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat uqubat. Sia aing cenah naon geus diomong kos kitu. Mun paeh bal kebel ieu kahisaban. Dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun. Ya qabun moal kebel mun bapa paeh kahisab kanjeun ku kumaha ge. Jalain cak kula jak cek Nabi tama. Kula mangan nyaritakeun doang. Kula loba omong ieu motor bae moal teh di warna motor. Begitu di beda motor, marhaban bisyari solih. Wah, tolol. Datang nu sugih mah luar biasa nu susah diantepkeun. Ieu kiai Bangkawarah ieu kos. Aju kudu kumaha? Nah, kuari pengusaha deketan ku urang, deketan teh ulah hayang jang diri sorangan. Jadi diri sorangan mah geus dijamin ku Gusti Allah, dahar nginum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal nanti. Ulah sieun beurit marawan kadinya, ucing marawan kadinya. Ye, atuh tah mah geus pokona kitu bae geus ti Gusti Allah. Allah Maha Kawasa, jelema nganang karak bae. Dah, cak Gusti Allah nu mere, atuh maung pun mang mawakeun kadinya roti. Dijejelanna ge ku maung. Masyaallah, ulah sieun-sieun. Atuh komo urang loba jelema. Meureunanan mau ngarupa anak urang. Ku anak urang, padahal mah maung eta. Kan emang maung nya sok ngakolan bapak. Sok menta maksa eta maung ngaranna. Deketan ajak Musa cek Gusti Allah yuk ngenteng menang ngomong teu kudu ngomong ajak ke masjid ajak ke majelis taklim ajak ke pondok pesantren mun nya haju ngomong layak ya dibangun siap kula ngabangun deketan tan nu sugih sebab eta nu sugih ge termasuk kana syi'aris sholihin tinggal kuari mah bergerakna di syi'aris sholihin apa henteu nu susah mah bergerak teh ngun kasusahanana bae nya mah geus boga tanda syi'aris sholihin tapi iya ya nu sugih ti mimiti pejabat pemborong pengusaha dan lain sebagainya nyana aya eueuh arah kadinya satungtung aya baturan satungtung eueuh cuengkeun bae mah tak naon sih nah eta kos kitu teu bisa tak kiai teh hooh lumayanan aya jisamsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor ku Allah hei sia mah lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur tanta mah sugi-sugi batur kunaon sia haju hayang engke lamun sia hayang ketika nyana teu meres sia bendu atuh kunaon ngabenduan dia eta menu nyana tah eta kos kitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam masyaallah awas
nalika urang engke ku Gusti Allah ditegor terakhir keur bubungahan beunang kabeh bakalna faidahum lisun fakuti ada birul kaum maka dicabut akhirna kaum dipotongkeun dipenggaskeun alladzina zalamu eta jelema nu zalim kabeh tungtungna dibeakeun kabeh eta mah engke bakalna dibeakeun kabeh. Lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan sirungan deui. Tangkal kayu kuari tak tangkalna kadang sirungan deui sanajan jadi lambat. Kuari dihandap tetep aya keneh nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna. Fakuti ada birul qaumil ladzina dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna mun nisbat ditangkal kayu geus moal sirungan deui. Kitu kene jelema zalim cabut ku Gusti Allah moal sirungan deui. Abu Jahal cabut, Firaun cabut, Namrud cabut, dicabut bae ku Gusti Allah. Aya teh melalui rakyat engke aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah cabut ku Gusti Allah. Taya pencabutan kitu teh kadeleuna mah melalui tangan masyarakat hakikat ti Gusti Allah. Mun geus teu bisa ku kitu langsung ku Gusti Allah tsunamikeun deui, gempakeun deui, cabut ku Gusti Allah. Contoh nu bara heulang geus. Tinggal kuari urang keur berhadapan jeung Amerika. Beuh, Amerika mah poha aja jasa ieu teh jeung urang. Urang kuari teh keur lain lalagaan teh menghadapi Amerika teh. Beuh, Indonesia mah geus bertekuk lutut. Tapi di luar negeri anti Amerika nangis nampak luar biasa. Sanajan ditincakan Irak tetap rakyat anti Amerika, tidak akan diserahkan negara secuil pun terhadap Amerika. Termasuk Libya sanajan geus diacak-acak ku Amerika, cek rakyat Libya anti Amerika, tidak akan kuserahkan secuil pun negara Libya terhadap Amerika. Nementak dibom deui kedutaan Amerika na kurang Libya acak-acakan kuan. Aya pembuatan film Kangjeng Nabi Muhammad baheula mah Fajar Isa Demisi baheula mah kuari aya pembuatan film ieu Kangjeng Nabina nampak. Begitu nampak ternyata pelecehan, dibom kedutaan Amerika di Libya. Satu suara Irak, Iran, wabeh. Ieu mah lamun diteruskeun kuari pemberitaanana bisa perang dunia, perang agama, ieu mah lain lalagaan kuari. Di Indonesia kuari geus 1-2 geus mengetahui ngan henteu dipublikeun bae lamun ieu dipublikeun hudang ujianana. Kiai-kiai ujianana mah titah santrina kiaina mangke bae. Ya Allah ya Rabbi. Dunia geus hudang ge. Lain lalagaan ieu mah lamun geus pelecehan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu hudang, saha nu teu marudah, pangheulana marudah nu kamari ieu perang jeung Belanda. Aki-aki umur 90 tahun geus kieu bae nya mah. Aing mah teu perang ge tereh bae ieu jagna teh. Ye, ulah disangka lamun geus pelecehan ka Kangjeng Nabi urang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kuali dilecekeun mun teu hudang. Nu mabok ke ujianan hudang sial meureun teh Amerika. Amerikana lurah pantogeun habak. Dia eta kepanjangan tangan Amerika. Ieu mah lain lalagaan ieu mah. Geus dibom, kuari geus diarahkeun deui pembomanana ke kedutaan Amerika nu aya di salah satu negara. Mal dicaritakeun ku kula. Kuari geus acak-acakan. Nu paehna opat anu rumah sakitna Ambalaya, kedutaan Amerika di Libya dibom make roket. Emang kumaha gitu. Tah ieu kuari keur ka Indonesia, keur ngome janggot SBY. Tenang ye. Aduh ampun ini Masya Allah Karim. Nah ya ayat ya numantak rahimallahu abdan tadabbaru hadhil ayat. Allah merewelas asih ka jelema anu mikir jeung inget-inget kana ieu ayat. Lantaran lamun kurang ditadabur dipikir urang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai' besi ka dituna akhadnahum bagtatan sing hadeceng. Adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh ngeunaheun bae. Sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyiksa we cak Gusti Allah sia
ku utusan aing ulama-ulama teu mempan ku aing na bae geus teu mempan cek nya naon dek lupat ka mana sia ku aing digempakeun deui sia akhadnahum bagtatan na'udzubillah min mantak geus bae lah batur mah teu ngadarengikeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu nu dibere tanaga tanjirkeun melalui tanaga nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta eta fasilitas pamere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah setelah teu daya teu upaya salila urang berdaya urang kudu ngalaksanakeun daya jeung kekuatan urang kerahkeun daya jeung kekuatan urang untuk melawan musuh-musuh Allah ketika urang teu berdaya tetapi urang teh geus terjepit jasa doa ka Gusti Allah Allah maha uninga ke Allah anu nurunkeun adab langsung sakaligus itu baik guys wah hese hari di Jakarta atau pemilihan gubernur tenges mulai kafir coba eta teh kumaha sagoreng-gorengna ai muslim pan rada deres pas bagus-bagus kafir pan musuh walan tardo angkal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahu ngaran kafir mah musuh bae sajahat-jahatna nu muslim lantaran eta mah maksiat ngaranna ta eta pan geus mulai diduet-duetkeun ku sekarang itu eta kakara hiji encan ka negara ka daerah-daerah nu seje geus jeung calon-calon ge nu bararagus deui ieu mah tinggal fatahna alaihim ababa kulli syai kadituna akhadnahum bag na'udzubillah min zalik geus teu daya teu upaya engke bakal aya bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala deuleu dina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi bil fil ashabul fil geus teu daya teu upaya nu ngajagaan Baitullah serahkeun kudu ngajagaan aja nu Gusti abdi mangan sakadar ngurusan abdi bae jeung ngurusan onta abdi atuh ai Baitullah mah nu Gusti mangga teges-teges tak kawasa teh turun pan burung ababil kitu bae urang mah tah ieu selalu kitu jeung kitu ngan teu meunang kitu bae memehna tetep kudu berupaya urang ngelawan sekuat tenaga ketika nyana aksi nyen seserang-serangan atau nyana aya aksi pelecehan-pelecehan seperti film dan lain sebagainya ya otomatis nu mentak urang kuari encan kukumaha di luar negeri banggeus pohara memehna tetep urang ngadoakeun ka ahli-ahli Allah saagama urang nu aya di luar negeri baik di Libya di Irak di Iran kitu di Saudi Arabia Yaman dan lain sebagainya Timur Tengah saagama atau di urang kabehan seagama urang ngadoa mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala diberi istiqomahan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tetap agama Allah tetap jaya agama Allah tetap luhur melalui ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala bi barakati ummil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi